nyarengan para mahasiswa KKN tematik STI Sanggana di kelompok 11 di Desa Talagasari. Naon wae anu parantos didugikeun saran ti orang kali mahasiswa Kang Deni. Telos, ngabahas wartos nu atos-atos. Oh iya bang. Masih kene Genyal gitunya, sacan garing. ring bikin pakai anu Oh iya tapihan. makanya udah rada-rada Kita naon di sebelah teh? mungkin ebeg benernya. Ebek. Oh, mana ya teh ada mana? Ya, masalah. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya dulu amat show di Pelemuran Wang di pada saat anu dumuk tetap rangedak di lembur matu Banjar Karang Pemidangan. Sono nataku nepangan kanca mitra sadaya di ngawaos ngawangko ngabahas wartos nu atos-atos. Dangat ieu aya di salah sawieusa wewengkon di Kecamatan Kaduora. Dumukna di Desa Talagasari di RW 8 Kampung Naon Duka Atuh. Nu pasti urang nepangan salah sawios usaha mikro kecil anu nuju ngeureuyeun nanjak supados tiasa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Kaleresan nuju aya oge anu praktek kuliah kerja nyata tematik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana. Nah rawan wae aranjeunna di dieu urang uningaan. Hayu ngiri. Action. Kanca mitra sadaya, duraba nu ceuk pelemuran di padesaan anu dumuk tetep rangedak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Satu tasna belum catur sareng Kang Deni anu gaduh produk kerupuk ieu ini giliran nepangan salah sawios perwakilan mahasiswa KKN tematik Yasa Anggana. Aya neng olah Sampurasun. Ujug-ujug wes ieu mah. Olah tos hampir 3 hari ya. Iya, 3 hari. 3 hari. Naon wae nu parantos diinisiasi Kang Deni di Nararaga ngolah supaya kerupukna cenah biasa diterima ku pasar. Langkung onjoy produksina. Pamit telepat Kang Deni peryogi dibantos kanggo halal. Peryogi dibantos karena legalitas perizinan. Iya, perizinan aja. Perizinan sama produktivitasnya cara pembuatan contohnya kayak yang di belakang kayak gini. Jadi karena baru 3 hari lah ya di sini buat kedepannya selain perizinan ya Masak. ya membantu memasarkan. Perizinan juga insya Allah sedang diusahakan sama kami dari mahasiswa STI Sanggana. Luar biasa. Tak itu disebat Pembuatan label juga. label Pembuatan. ngadamel merek. Branding HD didamelkeun desainer. Haji Depisan Mulyana mudah-mudahan manfaat. Janten ieu teh salah sawios cawah kandra di muka kanggo mahasiswa anu nuju mempraktekkan ilmu di kampus di tengah-tengah masyarakat. Salah sawios rekomendasi penuturan salah sawios mahasiswa pola disanggeun tadi ngadamel oge brandingna merekna dipangdamelkeun, dipangdesainkeun. Kemudian oge perizinan administratif kelengkapan nuju diinisiasi. Mudah-mudahan manfaat. Tetap nyarengan Abah di ngawaos mohon ngawangkong ngabah atos nu atos. Sampurasun. Tah ieu diantawis marwang kali reng-rengan ti mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana nganggo raksukan seragam koneng nuju ngabantos nuju ngadampingi salah sawios usaha mikro kecil nang mina naonnya kayak urang salah sareng saya Sepi bang. Iya sepi angin itu bayi kene ka senengna Mam Loli. Iya saya Dita, anu malik ka ditu bale dogel aku kerupuk. Dita, ieu teh namina naon? Kerupuk RO. Tos sabaraha lami salan kerupuk RO? Atau selami. RO.
upami zaman kapungkur nuju alit aya rangginang oyek terus sebutna RO. Ka ayeuna ku salah sawios pengusaha mikro kecil nu aya di Desa Telaga Sari kalayan pendampingan ti para mahasiswa STIA Sanggana aya inovasi warnana janten. Beli tempat janten? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Lawasnya, lawas. Sok kedap deui urang tepangan saha anu kagungan ieu raginang oyek non? Teu RO. Merek manaon dijual ka mana bebeunanganna sabaraha lain rek menta supaya apa? Trik kumaha carana bertahan di tengah pandemi Covid. Jam datang sakalebat cenah gunta ganti poe abong hare ciga anu mepende teu karaos mangsana naroskeun saha anu gaduh ieu produk kerupuk RO. Neng Uji, hai, si Uji mah katinggalan juga budak leutiknya karena loli masih eta teh. Saha ieu nu bogana cik hoyong tepang. Aya di dapur panginten apa? Biasa dipangjalukakeun jadi. Nyalukan teh geroan atuh meuni ciga. Sauran atuh meuni. Tah sauran. Neng Uji salah sawios peserta mahasiswa KKN tematik Yasa Anggana semester 8 sekedap deui nuju nyusun skripsi bade di wisuda. Upami nu itu, nah itu sadana sponsor. Tim Hore. Nah, tingali. Nu pali dia namina Ola, anu ieu namina sapa dia? Ramlan. Hah? Epa anu itu namina Martinus Satinus Tinus. Iya panginten. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapal dia poek. Keur badami jeung pamajikanana cicing cenah aya saha sieun. Moal menta urang merek mere cicing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan teh saha? Nami Adang Deni. Adang Deni. Sayangku sedang berjuang. Kang Adang tersabara lami produksi kerupuk ieu teh. Kirang langkung 10 tahun. Alah, geus lumayan nya. Mun budak mah keur mejehna lulumpatan. Pak, kawitna ngawitan kana kerupuk. Kumaha Kak emutanana teh? Maksud betah juga hayang produksi kerupuk. Henteu produksi raginang, henteu kana opak. Mama habis ke oke. Damel, Orang kantong. anggrang, Orang tua kalau depan. janten nurulikeun. Turun-temurun. Turun-temurun. Tah nu kieu disebutna generasi. Ti Rama ka Bapak. Mohon. Berarti generasi ka hiji. Generasi tilu. Katilu, uyut oge. Kakek. Mohon ti. Oh, tanu kieu tingung kuak nepi ka ngungkueuk kana kerupuk tuturunana ge terus jadi tukang kerupuk. Tapi pasti aya bedana. Nu janten beda ayeuna naon? Ieu kerupuk anger ti beula kieu modelna teu nepi geureuping. Nama kieu Mau? tinu rasa. Tinu rasa aya rasa naon bae? Kapungkur. Aya rasa stroberi teu? Henteu. Kantos di Cobian. Ngan? Di Bandung kantos ngadamel waktu mun di uji coba. Kirang sae. Anu sae kerupuknya rasa naon? Sakit. Rasa gurih-gurih nyoy. Rasa gurih-gurih nyoy. Tiga si Ola. Upami salami ieu sabaraha produksi sadinten? Kang Deni. Menuju seueurna 75 kilo. 75 kilo, eta teh janten sabaraha seueur? 75 kilo teh acina gitu. Mohon. Kita bahan dasarna acina. Tepung tapioka. Tepung tapioka. 75 kilo janten sabaraha bungkus? Jadi 30. Kita cilangkung. Di kilo atau napi? Kemasannya pernah? Iya, abi kan Oh. kemasan lebat jongkokan kilo jongkok. Oh, gaduh jongkok atau pengalbetan? Ngalebetan. Di pasar? Kilo jongkok. Wah, luar biasa. Sisana ieu nalian abi diical. Di Ical, nyelira. Mohon. Kawarungan. Henteu, di pasar oge. Oh, di pasar oge, gaduh lapak. Mohon. Salami ieu terus dikemas aja. Kemasanna mungkin. Oh, teu acan gaduh merek gitu di dangdanan, misalnya jika model gitu tadi kerpusan.
Acan Hari iya ngadon ngari ribu atau mantuan ya teh. ya paling kan abi oge ngaraoskeun ka pungkur tiga. Oh, ada mantan. Mantan mahasiswa. Mun lah Tipain sekolah di mana? Sekolah saya ini Bang. STY Inaba sarua STY palingan diterima. Dan mun urang diusir naon kali mantuana saeutik nyapekna loba. Ngan marindahkeun dahar jeung sare barudak teh digana we. Entah oge nya. Mudah-mudahan naon wae anu parantos didugikeun saran ti urang kali mahasiswa Kang Deni. Paling kan perkawis Perizinan perizinan, halal tena bade dibantos di inisiasi. Insya Allah sahur nama Insya Allah Insya Allah kan nembe insya Allah ge. Nu penting mah aya niat. ini ada Doakeun ku sadayana mudah-mudahan Kang Deni merek teh naon Kang? HD teh sarende dedeg sampai rupa HD teh pamadegan nu kacida pisan HD. Jadi HD teh meureunnan pangalusna kitu nya. Ku bahasa kecap Sunda mah HD good is the best nomor hiji. Tah mudah-mudahan janten doa dengan saukur kerupuk kanu HD tapi rezekina oge langkung HD. Naon ieu naon? Kan dia kemasan. Naon ieu? Naon maksudna naon ieu? Ieu beneran sakira kumaha sabaraha? 5.000 sakieu lamun di dahar jeung sangohaneut bisa 2 kiloan kejona. Yeuna 5.000 bisa wareg. Alat luar biasa. Nuhun Kang ini waktu dijelaskeun sama Kanca mitra sadaya duraba di mana ayana nu jauh di Filmeran ulang di pedesaan nu dukung tetap rengnak di lembur matu banjar karang Pamidangan. Masih nyerangan kanca mitra saya sadaya di Ngawaos Ngawanggo ngabasar tas nu atas-atas episode spesial nepangan nyarengan para mahasiswa KKN tematik STI Sangana di kelompok 11 di Desa Palagasari. Salah satu menuju pendampingan usaha mikro kecil menengah anu gerak di sektor produksi kuliner. Tah cunduk waktu dengan mangsa terus deui kana waktosna urang paturai insyaallah patupang deui. Tong kamana tetap nyarengan di channel Ngawaos. Sakitu nu kabeh hatur hapunten nu kasun pangampura nu kateda bilih aya basa kirang rumah kirang tata kirang dipikir ada duga prayoga maklum jami teu luput telepas tina kaopatan. Tepang dina episode salajengna bilih atuh biku hadiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.